puasa jeung yuk. Puasa on. Puasa. Puasa. Eta loba kopi jeung kue, lemon es. Pantarius ada loh. Tadi mah dohor entar magrib. Oh, ada nasarua bae. Ada nasarua bae tiap waktu ge eta kene bae. Ari loba kue jeung es segala kopi tah. Buka. Oi, puting ieu malam minggu ramai ya nontonnya. Lumayan. Sampai aing lulus Lumayan nih merada meledak ya. tambah bulan ngora di depannya. Jika anak segarajian. Aing lulus sarah ya itu rada ieu gitu tah. Coba puting-puting ieu dia coba neangan salimut jeung aing. Oh, eta. Oke. Aya eta aya. Dia masuk nyawan bae teh kitu pan ya. Oh nya. Aing nyahoan sih pengen pernah lewat gitunya aya eta. Anu biasa bae nu sedang-sedang bae lah. Senangnya. Oh, anu kitu bae aing nyameureun selera aing meureun. Ya. Tapi boga duitna gitu. Waduh, nah masalah duit mah aing. Tanggung diri kayaknya. Oke. Kurang neang heula nya. Oke. Poy emang begini kudu boga babaturan gawe mah anu saling pengertian. Kudu nama diinjeng meulan duitna teh si Epoy ku aing teh. Saha deui nya? Puting-puting kieu. Halo, ya. Mohon Kang. Bukan bioskop, atuh tabu 10 anjing siang. Ih, teu tiasa ada tamat ketentuan tabu 10 bukan Kang. Waduh. Atuh kumaha aja ketentuan bos eta jam 10 buka, karyawan bebersih naon eta jam 10. Kumaneh mah jam 8 kos buka bioskop sorangan bae. Macem-macem bae. Macik ieu nanyakeun bioskop buka. Mana aing ditinggalkeun si Epoy. Ieu bos tengah rehab bioskop deui iraha ieu. Geus parah ieu. Padahal mah rame bae unggal peuting nonton mah. Saha deui nya? Mana nu tadinya? Mohon Mang ai bukannya jam 8 besi. Ih, pan tadi dibejakeun eta mah geus ketentuan jam 10 dibukana. Setengah sembilan. Ente ngotot amat sih aya ente di mana gitu? Gue di jero ieu tadi nonton kasarean. Di jero. Di jero bioskop di jero. Atuh kunaon dia jeung kasarean gitu, batur batu isu kan jam 10 bukana. Ih, Mang lapar ieu. Nyol bareungit. Kuncina ge ku bos. Kuncina ku bos dibawa. Dia bisa jam 10 bae geus wayana. Geus goeng di bare ieu dia ieu. Hiji sewang bae urang ieu aya ieu. Tengenahan mun. Dia bakal bilang maju setik dia. Bisi kurang kita yang makarunya dia. Anu jeung jero dia nya, kumaha isuk bae lah dibukakan ka isuk mah. Woi, Mang tegan amat encan sahur urang. Geus lah atuh dimaklum meureun teh sahur ge aja atuh kumaha kuncina imah bos Jawa aing udangna ge. Waduh. Geus dia. Engke mah dia lamun arek nongtong ngopi heulan sipelah tunduh. Batur mah kalaluar ya salah saha. Can ketempo ieu lah ieu. Gaji ka 13 mah teh ieu. Tapi can ketempo ieu lah ieu. Buah ke belah dieu nya. Tapi arahna ka barat ieu. Tapi nu katempo THR jauh keneh ieu. Hei, naon? Wih, jadi lah di tangan jelema dia. Aing mah keur nyumput. Ih, aing beri tadi nih akan ropong-ropong aing. Hoi, kemana bae dia aing neangan? Aing mah mau teropong ieu, neangan ilal. Aing geus kapan coba deh aing ngobrol dia coba.